Ya, setelah band anu teu puguh. Demikianlah tadi band anu gogorowokan bari teu kaharti. Sia jalujur da maneh ge teu ngarti jejeritan ge lah. Bari urat nararanteng. Lagu-lagu barat si Aidahar jeung angeun kacang. Tong ditabuhan goblok. Aing teh dalinu gelo ditabuhan. Tong. Ya, hidup Persib. Selamat ulang. Selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-200, oke? Cicing aing heula nu ngomong aing terkenal sia mah teu. Tah didinya ngomongna aing paling dihanap sia. Hujan. Paduli teuing aing mah pupujieun we. Geus kolot masih kena nyiksa diri. Keun bae aing mah nu penting mah kajenting hujanan maksudna neangan duit. Anu penting mah naikkan ngeusnya. Tah, makanya ke anak-anak Kota Bandung cintai Bandung ini. Ah, bener. Nya, kade saya mohon entong parinah ka Purwokerto jauh. Jeung rek naon deui di ditu. Tah sia dicabok budak ku aing. Jadi barudak di dia ulah hayang jadi wali kota Brebes. Tah tenang tuh bapak-bapak polisi, kahujanan ge setia anjeunna mah. Tah anu matak turutan bapak polisi. Buah setia, buah geremet, hatena mah da kesel. Da hatena mah sarua bapak polisi ge kesel. Daek sumpah, da polisi teh dididik teh lain keur hujanan. Adik-adik, sekarang ulang tahun Bandung anu ka berapa? Ka-200. Sakitu tadi rapat. Ke 200. Kutu, K200 goblok. Tuh. Eta si goblok tadi. Eta pasti sungutna bau naga. K200 goblok tapi teu naon maklum da keur mabok sia mah yakin. Yakin sia manginum beda beungeutna ge sia. Beungeutna asap. Tah, urang ulang tahun cintai Bandung. Bapak Wali Kota sekarang menganjurkan penghijauan. Penghijauan go green. Bandung ini bermartabat. Bermartabat. Nyaho. Bersih, makmur, taat, bersahabat. Tahu nggak martabat? Naon martabat? Aya dua rupa, aya martabat manis, aya martabat telur. Si eta meni atul pisan goblok sia teh. Lain cicing sia Tong dipirik, tong dipirik. Heeh, mana meni atoh ben gigi aing ben sihung. Ngan hayo we gigi tah sihung. Tah ben gugusi. Si aya ben gugusi da bedegul. Ya aing ben sihung. Ceuk urang ge kajian artis loba teu bisa Bandung menukang ibing ngebejaan we. Aduh. Teu ieu tingali rakyat aing kabeh. Lamun nyalonkeun wali kota pasti kapilih atuh. Naon? Mun nyalonkeun wali kota. Gelo sia mah moal daek tah tanyakeun. Gelo Nah moal daek. sok ngaco di Jepang wae aing ditawaran jadi kaisar mung. Dar aing kudu jadi wali kota teu naon. Insyaallah doakeun tahun hareup pemilihan tahun hareup Kang Ibing rek jadi gubernur di Cicadas. Nya cek aing ge rame aing mah. Alah. Ujung tibatan band anu tadi wah teu ngarti sakoblok. Turuna ya orang Bandung. Saya mah arek tatarucingan yang bisa menjawab dari panitia ada satu hadiah. Door prize satu hadiah. Saya tanyakan. Heula saya heula ka Kang Ibing heula. Sok rek naon? Sok. Sami Kang Ibing ka batur saya heula ka Kang Ibing. Dipencet beureum keluar hideung. Tatarucingan? Heeh. Naon? Dipencet beureum keluar hideung. Nyaho? Naon? Keresek? Naon? Keresek? Naon Nah, emane? Bel beureum, dipencet beureum keluar hideung. Orang negro nu keluar nalos-los kana keresek. Hah? Nalos-los kana keresek. Apaan orang negro teh teu di calana? Eraeun ka tempo tutupan ku keresek ai sia. Sia mah da belegug. Naon deui sia? Ayam rintit nongeng ka langit. Ayam rintit nongeng ka langit. Acak-acakan. Lain. Ganas. Teu bisa acak-acakan. Ganas. Naon alasanana acak-acakan? Apaan ganas teh kudu dipesek eueuh peso. Aya ragaji, tuluy diragaji, nya acak-acakan atuh goblok. Kan kumaha aing we nu penting mah dibayar aing mah. Ya we dengan duit mah artis magaraya aing mah disasarup. Padahal teuing kajeun sarung butut hargana jutaan. Kakarak nyodalang urang Korea. Iya, anu memperkuat Persib soto teh teh. Teu aing mah teu hayang ngadeukeutan mung deukeut jeung masyarakat leutik. Aing mah goreng-gorengnya bintang film goblok.
nya ge di sarung artis aing mah. Aing tadi teh reuwas tuna datang ka dieu teh sebenarnya hoream ka hareup teh. Naha? Papanggih jeung Camelia Malik. Allah. Aing celengkeung teh cek Camelia Malik ka saya ngomong, "Kang, kita rumah tangga lagi yuk." Oh, teu bisa. Teu bisa. Teu bisa. Terus nunjuk kasih truna, "Akang sekarang kok seneng miara monyet?" Cenah gitu. Tapi sukses, gas. Gabungan artis seniman Sunda. Dan mohon doa restu kami artis-artis dari gabungan artis seniman Sunda pada bulan Agustus nanti kami akan berkeliling ke negara-negara ASEAN. Negara antara ASEAN. lain Tasik, Garut, dan Ciamis. Ari ngabodor kitu sia rame goblok. Ari Akang peuting ieu kuduna ka mana, Kang? Da saya teh kabeneran we ka dieu teh karena saya diminta, Kang Ibing ini ulang tahun Bandung, tolong ramekan. Kang Ibing warga Bandung. Sabenerna peuting ieu abdi kuduna ka Jogja. Nah, Tapi dipikir-pikir rek naon anu manggil eueuh, anu wawuh eueuh, geus we ka dieu. Rek naon aing ka Jogja kuluntang kulinting balik deui we. yuk Kang urang neken gitu Kang. Neken we maneh anu miskin aing ngomong aing mah duit loba. Punten siga heureuy abdi sabenerna mah Pak keripuh. Awal-awalan bulan kieu gara gegeletekan nyeker duit 4 miliar cukup kana naon. Geus lari weuh Pak. Pasti eta era ku honornya kuduna geus kaluar masih keneh ngabodor. Saha nu ngabodor? Era ku honor geus moal salah ada panggedena duit. Sabab tadi cek panitia, Kang nu asep tuduna mah ti pengker, Akang ti payun marga Akang nu pangageungna. Tadi pun kitu. Lain aing mah pada cek Cici Paramida, papi yang lama. Cum gorila itu suruh turun.